Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Fitri Cahaya Abdulliani. Abdi ti SMP Damayanti Cimahi. Di dieu abdi bade ngabacakeun sajak anu judulna Tandah Sunda karya Aji Prosidi. Hejo Pagunungan Paul Lautan. Hejo Paul Lautan kategori. Masing di mana kuring nantu, masing ka mana kuring lempang. Tanah lembok tempat dimetah angin nyeot nu mantala. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun kumulu. Kuring mompang kuring rek datang. Neueulkeun tarang meueulkeun janji. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan. Tungtung bedil nguncar dadang. Kuring geus nyeksian getih ngabayabah. Getih maranehanana nu mika cintaan. Kuring geus nyeksian panon carolong tanggap. Jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun. Hejo pagunungan Paul Lautan. Taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan Paul Lautan. Taya katentraman ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngalantaran kuring tresna. Langit kibar lembur musna. Jalan lecek ngabalumbung ka kota. Kembang beureum buah biru, kembang weura, kembang jaya. Tanah tempat kuring sideku, ngurungan mulut kuring tepi ka kaki. Sakitu nutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.